Eta Magicom geuningan helm teh. Magicom dijadikan helm si kumaha eta eucu. Ieu Magicom indungna sigana di bawah eta di bawah konvoy. Atuh indung namun arak ngaliwet arak masak nasi arak ngejo teh bener hulang-hulang manehna teh dengan Magicom mun geus ngeusikan non biasa teh dikeusik orang pas arak di masak teh ieu Magicom ka mana hulang-hulang eta indungna naroskeun ka bapana bapak aing Magicom di mana geuning Magicom na dapur siapa na meja cenah ning eueuh ka mana iya ka mana tuh Magicom deh hulang-hulang eta bapana jeung indungna dengan Magicom teu apal bae eta ku anakna dijadikeun helm eueuh ieu doh urang peuting-peuting meureun manehna teh balik tok assalamualaikum orang pas dibuka pantona eta indungna jeung bapana teh semolotot eta molototan kana Magicom dijadikeun helm molotot kieu indungna jeung bapana teh kitu nah molotot teh anakna teh heran teh kunaon ieu bapak anjing indung cenah kunaon bapak manehna teh naroskeun bapak mama kunaon mun molotot kitu geuningan cak indungna teh meuli langsung nyewot ari sia teh kunaon sia eta Magicom dijadikeun helm teh kumaha sih maksudna atuh aing kaliwut ada ngejo teh eta Magicom di teh apal mah kusia eta di bawah jadikeun helm jadikeun bawa konvoy haram jada sia budak teh koplok sih aduh